Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jejar carios Turunan Siluman Onom. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabadai anu setia manco kandongeng Mang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sintarangan batin dilalancarkeun sakarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Maka mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita turunan Siluman Onom. Sok kapadayun sadayana. Atuh ganjangna carita waktu anu ditungguan cinu dianti kiwari teh geus liwat ti 3 poe sabada 7 purnama. Cai rawalak bok katempo ngadadak ngagolak parasat aya cahaya hejo anu ngabarasat di tengah rawa. Kaayaan rawa teh jadi caang. Ayeuna mah urang caturkeun di jero cai di nagara Galemang kancana kerajaan Siluman Onom. Nyi Sulastri teh kelembang we ngaurelingan balong si Kucandra dituturkeun ku serakehan nu jadi salakina. Tayohna bae cahaya nu ngabarasat nepikeun ka luhur rawa teh nyaeta ti eta balong si Kucandra. Sabada ngurilingan balong lobana 7 kuriling laju Nyi Sulastri teh ancrup kata balong ngeumaneh di tengah balong. Sirakean jalaka merhatikeun we naon cenah bakal karanapan kajadian ku pamajikan nu kiwari teh geus gede beuteung. Malahan manggeus nincak bulan alaeun. Dina kayaan kitu teu kanyahoan ting ti mana datangna. Kasampak geus nyampak aya Ratu Cakrawahya. Bari nyekelan batu beureum disebut batu gumelem teh pikeun Nyi Sulastri manggeus hanteu kaget geus nyaho naon kana magesud nu jadi niniana. Ngan bae sirakean mah manehna can ngarti na hariri kumahakeun cenah pamajikan teh. Kiwari teh keur ngeueum di tengah balong. Bari eta ninina teh mamawa batu sagarupa. Ratu Cakrawahya laju ngadeukeutan ka Nyi Sulastri. Batu kumelem teh diteundeun dina embun-embunanana. Bari pok kadenge cacarita. Nitih kana wanci ninggang kana mangsa. Ayeuna geus waktuna. Budak anu boga 2 getih bakal medal. Bukakeun rahim cai, datangkeun panyambung rasa. Hirup 2 getih, hirup 2 dunya. Parasat batu gumelem teh ngaluarkeun cahaya beureum anu ngempur hurung. Awak Nyi Sulastri teh kabulan ku cahaya beureum. Kaayaan di balong si Kucandra teh jadi serap batu. Pabaur cahaya hejo jeung cahaya beureum. Sirakean jalaga teh manehna pikeun ka mengbekan panonna teh kuat nempo ku serapna eta cahaya anu ngamburu hurung. Lila ku kalilaan mah cahaya beureum anu mualan awak Nyi Sulastri teh ngumpul dina beuteung anu manayang. Geus kitu males leungit duka teuing ka mana. Pon kitu deui cahaya hejo anu nyorot tina eta balong si Kucandra kiwari masirna. Bareng jeung eta kajadian aneh beuteung Nyi Sulastri teh ada kembleng. Ngan bae sirakean teh maneh ngagebegeuwas lantaran aya orok anu ngalayang nyampeurkeun ka dirina. Gap atuh orok teh ditambahanan. Sakedapan masirakean teh maneh molohok merhatikeun kaayaan eta orok anu herang ngagurilap kawas kaca. Dina urat jeung getih beureum ngagurilat tua campur jeung hejo. Panonna hanteu biru siga bangsa Onom, tapi hanteu hideung kawas manusia. Hejon semu kanel siga cai ranca anu hirup
Aneh eta orok teh mencrong netep seukeut ka si rakean jalaga. Nyeh seurihan teu ceurik orok teh. Nyeh atuh si rakean jalaga seuri merhatikeun kata si cabang bayi. Manehna kawas anu geus seueur ti lamun eta orok teh tayalihan ti anakna. Teu kungsi lah di tengah balong dekadenge sora Ratu Cakrawala anu ngabejaan ngayakinkeun lamun eta cabang bayi teh bener cenah anakna si rakean jalaga jeung Nyi Sulasri. Bener henteu salah. Eta teh anak katurunan maneh rakean jalaga. Jadi ieu teh anak kuring. Bagja Ibu Ratu. Tapi aneh. Nah teh cara bangsa manusia ujug-ujug ngalayang nyampurkeun ka kuring. Ulah kaget deuleu. Lantaran ngajuruna bangsa onom jeung bangsa manusia mah beda. Geura tarima eta budak geura gedekeun jeung deui kudu sagancangna dibere ngaran. Nah saat Ibu Ratu ngaran anu payus keur anak kuring teh. Terus terang kuring mah bingung. Nah kudu ngaranan saha atuh? Enyan ini kada saenggalna dipasihan ngaran. Tapi saha atuh pingaraneun pun anak teh. Memeh Ratu Cakrawala malan ngong kadenge sora Prabu Galemang anu nyebutkeun ngaran eta si jabang bayi. Eta budak teh bakal dingaranan Raden Sangkalarawa. Jabang bayi nu boga kedua getih minangka tanda ngahijina rawa jeung urang darat. Da kitu ngaranna teh Raden Sangkalarawa. Basa disebutkeun ngaran Raden Sangkalarawa kayaan cai balong teu ngadadak motah dewe. Katempo cahaya ngempur hurung semu hejo. Malahan malauk teh pating kalayang. Kawas anu milu bunga ngabageakeun kadatangan lahirna Raden Sangkalarawa. Lahirna Raden Sangkalarawa teh beda panyambutan di alam siluman onom jeung alam manusia. Ari di alam siluman onom mani dibageakeun, sedengkeun ari di alam manusia mah alam teh kawas anu nolak. Langit anu tadina caang teh kadada kapoek, teu lilager hujan angin dodar gelap matak pikasieun. Walungan citanuy nepikeun ka caah leleberan, manuk gagak meninglak. Anjing leuweung babaung ti kajauhan mata kaweur mata pika keungeun. Himadra galunggung bapana asirakean anu keur tapa oge. Harita mani reuaseun. Ahan menebikeun ka nyegeruk ceurik. Aneh parasana depet ngalaketei sedih. Jeung aya rasa kakeueung anu teu bisa dipapalerekeun. Nah aya naon ieu sabenerna? Nah, aing teh bet sedih teuing inget kasirakean jalaga. Jeung aya kasieun kakeueung anu pohara. Mudah-mudahan wae sirakean jalaga teh salamet. Pun kitu deui eueuh kajadian anu teu dipiharep. Kimadra galunggung sakadapan maukur merhatikeun kaayaan alam. Basa merhatikeun kaayaan alam. Hatena beuki tagiur pikiran teh beuki kumalayang kaditu kadieu. Inget ka anu jadi anak nanyata kisirakean jalaga. Buah-buah ieu kajadian alam teh aya hubunganna jeung nu jadi anakna lantaran kapan teu lila. Eta Ki Mantra Galunggung teh meunang ilapat lamun anakna teh cenah aya di nagara siluman onom. Ngan bae hamo bisa cenah diteleuman, hamo bisa disalametekeun. Geus katenung geus kakungkung ku kakawasaan bangsa siluman onom. Balang siang anak aing teh ngarandapan kajadian anu matak kagenjleungkeun. Tapi mudah-mudahan bae eueuh kajadian anu teu dipiharep.
Dari nurutkeun ilapat manak aing teh masih kene hirup aya di nagara bangsa siluman onom. Ngan inggis, kumaha lamun nepikeun ka dikangawin bangsa siluman onom, nepikeun kaboga katurunan, inggis jadi mamalah. Lantaran geus ngarumpak aturan. Kitu kaayaan Ki Madragalunggung teh anu kiwari teh aya dina kasedih, aya dina kasieun melang hariwang ku kaayaan nu jadi anakna. Pun kitu dibalukar anu bakal karandapan lantaran lamun nepi ka cenah si rakean teh cicing di nagara siluman onom, nepi ka kawin jeung bangsa siluman onom, nepi ka boga katurunan, geus bisa dibayangkeun kumaha balukarna lantaran geus ngarumpak aturan. Sedengkeun ari si rakean jalaga nu aya di nagara siluman onom mah kaayana teh keur bagja we bunga teu ingeteun kana naon-naon. Malahan mah harita teh Ratu Cakrawahaya keur ngurusan Raden Sangkalarawa we. Budak teh diawuran kekembangan warna-warni. Bari jeung harita teh dijampean teuing jampean naon. Laju cacarita, Lamun si Sangkala geus sawawa, rawa bakal ngagolak deui. Manusia bakal datang neangan getihna sorangan, sarta dunya bakal kapisah ku asih. si rakean jalaga barang ngadenge caritaan eta Ratu Cakrawahaya aneh. Hatena jadi ngageter, pikirana jadi aya kasieun. Teuing sapeda lamun bapana nyata Ki Madragalunggung ge sarua keur ingeteun ka si rakean tembus rasa. Sarua bisa ngarasakeun kakeueung jeung kasieun. Malahan mah si rakean jalaga ge boga kasieun lamun engke turuna teh bakal ngadatangkeun mamala. Nakunaon akang teh? Sapertos aya anu diemutan. Tadi mah katingan aku abdi teh mani bingah, tapi ayeuna mah alum kitu geuningan. Henteu nyi Mas, teu nanaon. Eta akang teh hariwang nguping kasauran nyi Mas Ratu. Anya anu nyebatkeun tadi cenah anak urang teh bakal kitu-kitu inggis we akang mah. Anak urang teh bakal ngadatangkeun mamala. Nah, akang bet gaduh emutan sarupi kitu. Bakal ngadongkapkeun mamala kumaha kitu Kang. Kadahna oge ku kehadiran anak urang bakal ngadatangkeun kabagjaan. Boh kabagjaan di alam onom atawa di alam manusia. Kapan tadi teh lamun si Sangkala geus dewasa, rawa bakal ngagolak, manusia bakal neangan getihna sorangan. Nganu ngaharti kangaranan neangan getihna sorangan. Akang mah inggis loba jadi korban ti bangsa manusia. Loba manusia anu aja binasa bakal loba korban nyi Mas. Saya nama akang ulah gaduh emutan kapalih dinya. Sanes Kang, sanes eta maksadna. Anggur mah akang sing regedeg sing tenang ku ayana anak urang. Mugia enggal dewasa bakal nyandak kabagjaan bikin urang sarerea. Si Sangkala bakal jadi jalma anu ngawasa di negara onom pun kita di alam manusia. Kapan tiasanya bakal alam manusia oge Kang. Mugia jadi jalma anu njaga duka kawasaan. Nyanyi Mas. Tapi lamun si Sangkala nepikeun kanya bakal alam manusia, Inggis akang mah bakal jadi mamalah pikeun bangsa manusia. Akang henteu mikeun lamun anak urang teh bakal jadi mamalah. Jeung di akang oge teu mikeun lamun anak urang teh nepikeun ka cilaka. Teuing kunaon dina hate si rakean mah tetep melang hariwang ngan bae dipaparowe ku Nyi Mas Sulastri teh. Keun cenah urang gedekeun eta si Sangkalarawa teh. Mitra kaum dangu atuh ganjangna carita. Iwaris si Sangkalarawa teh geus memueuh jadi budak dewasa. Ngan bae pangawakan eta si Sangkalarawa teh teu ilahar. Awakna teh leutik. Tina jantungna ketingali caang mane ngempuru-hurung. Uku we atuh pikeun eta bapana mah mani hariwangeun. Lantaran anakna teh beda geningan jeung bangsa manusia. Dianggapna teh henteu normal. Akang mah ngaraos heran. Nah anak urang teh kitu geuning Nyi Mas. Henteu ngagedean. Anya abi kitu ngartos Kang. Aku naon si Sangkalarawa teh nya. Henteu ngagedean.
Angger sagede kitu pada umur nama ayeuna teh geus 6 tahun. Kahariwang akang mah beuki yang gedean itu nyimas. Lantaran eta budak teh aneh. Lamun di deketan ku akang karasa awakna teh mani panas. Jeung di lamun seuri. Rawa teh nepikeun ka ngagolak. Sokoma lamun ceurik. Kaayaan teh pika keungeun jeung pika sieuneun. Jeung anu jadi matak heran akang mah. Nah anak urang teh teu kawas akang atawa teu kawas nyimas geuningan. Kapeung-kapeung anak urang teh sok ngiles. Kawas haseup. Jeung deui teu katingali. Nah kumaha itu nyimas? Nya panginten lantaran kapan anak urang teh gabungan dua getih anu beda Kang. Tapi mudah-mudahan eta kaayaan teh bakal jadi keunggulan pikeun si Sangkalarawa mah. Abi miharep anak urang teh bakal jadi anu ngawasa di ieu nagara. Pun kitir bakal ngawasa di alam manusia Kang. Itu cenah kaayaan si Sangkalarawa teh memang tilahar aneh. Lian di awakna leutik, jantungna katingali kawas anu hurung, jeung deui henteu bisa dideukeutan. Teh tawe lamun dideukeutan ku bapana teh karasa hawana teh mani panas. Teu kaop ceurik atawa seuri matak pika keungeun matak pika sieuneun. Kapeung-kapeung masok ngiles kawas haseup bae. Beuki lila kanehan Sangkalarawa teh beuki ka temong. Teh tawe lamun pareng ulin di rawa aneh. Kayaan rawa teh jadi ngadadak panas kawas anu ngagolotrok we ditaheur. Malahan mah lauk-lauk oge nepikeun ka bararae. Cai rawa jadi beureum getih. Pernah sakali mang sama dihulag ku bapana teh ulah ulin di rawa atuh cenah karunya lauk teh bararae. Tapi eta si Sangkalarawa teh kalah ka ceurik we. Buku we tu kayaan di matak pika sieuneun jeung pika keungeun. Saya nama kade ulah dihulag Kang. Margi si Sangkalarawa mah pami dihulag teh bakal ngadatangkeun nya mamala geuningan. Nyanyi mas. Tapi kapan karunya atuh lauk nepikeun ka pararae Kang Mahariwang. Lamun kitu kabiasaanana. Kumaha lamun lauk di alam manusia teh anu dibutuhkeun ku urang manusia nya meureun tumpur ludes. Moal atuh Kang. Da panginten si Sangkalarawa oge moal ulin wae di cai. Eta mah keur hayangeun we kapan ieu teh rawa teh masih kene wewengkon urang. Keunda moal nanaon Kang. Ngan omat ulah arek dihulag. Sok mau dicarekan mah. Bilih janten mamala keur akang. Enya, ku akang ge moal arek dicarekan. Rakean Jalaga teh manehna penasaran laju we nanyakeun ka Ibu Ratu Cakrawaya. Cik eta Ibu Ratu Cakrawaya. Getih manusia jeung onom teh henteu bisa saluyu. Eta budak teh cenah dua takdir lamun henteu dikawasa ku rasa. Mata kejadi mamalah. Rawa oge bakal rugsak. Jeung deui kumaha lamun eta si Sangkalarawa teh cenah ngambah ka alam manusia. Geus bisa dipastikeun dunya teh bakal geunjreung. Loba manusia anu ngarasa kausi ku kahadatangan eta si Sangkalarawa. Ku kituna mah cenah sabisa-bisa. Si Sangkalarawa mah ulah nepikeun ka nyaba ka alam manusia. Geus we ulina teh samet ka rawa unggul ulah nepikeun ka tempat-tempat sejenna. Bahasa si Sangkalarawa ulin di rawa. Laju we diperhatikeun ditalingakeun ku rakean Jalaga nepikeun ka losna ka mana bae. Lamun pareng cenah hayang indit ngajauhan rawa. Sok dibebenjokeun we. Nara ulah ini tinggalkeun rawa samet rawa bae ulin teh jang. Ulah nepikeun ka mana wae bisi cilaka. Sakali mah sama kulantaran ulin ka di alam manusia teh ukur di sisi luhureun rawa. Eta si Sangkala teh ngeunteung kana cai rawa hayang nyaho beungeut nana kumaha cenah beungeutna teh. Barang ditempo kana beungeut cai aneh. Henteu katempo aya naon-naon. Puguh eta budak teh mani reuwaseun. Nah kumaha beungeut aing teh. Selenteng lumpat ka bapana laju tumanya. Kan bae waketosna seep. Mitra. Waktosna parantos teu nyekapannya. Sageula urang tuna jajara carita turunan siluman onom dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangenhunkeun tina sadaya paratosanana nya hapuntenna tina sadaya kakirangan mang saran undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.